Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Matan Sapinah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng wungkul ka Allah nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umurid dunya kana pirang-pirang urusan dunia waddini kareng kana pirang-pirang urusan agama. Wasalla sareng mugi nambih pangasih sareng kaagungan saha Allahu Gusti Allah. Wasallama sareng mugi nambih kasalametan Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu janten panutup sadaya nabi wa alihi sareng ka para kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegesna kasadayana. Wala haula sareng henteu aya daya upaya wala quwata sareng henteu aya kakuatan illa billahi angin wungkul ku pitulung Allah al ali anu maha luhur al adimi tur maha agung. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatu tegesna kahiji nyaksian an kana sanyanyana kalakuan sareng tingkah. La ilaha eta henteu aya pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng sanyana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqamus sholati jeung kaduana ngalaksanakeun salat wa itauz zakati jeung katiluna ngaluarkeun zakat wa saumu ramadana jeung kaopatna puasa di bulan Ramadan wa hijjul baiti jeung kalimana munggah haji ka Baitullah man kajalma istata'a anu kawasa itu jalma ilaihi kana itu Baitullah sabilan di jalana. Paslun ari ieu eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sittatun eta aya 6. Antu mina tegesna hiji yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Wa malaikatihi jeung kadua ngimankeun anjeun ka para malaikatna Allah. Wa kutubihi jeung katilu ngimankeun anjeun ka pirang-pirang kitabna Allah. Wa rusulihi jeung kaopat ngimankeun anjeun ka pirang-pirang utusan Allah. Wa bil yaumil akhiri jeung kalima ngimankeun anjeun kana poe akhir. Wa bil qadari jeung kagenep ngimankeun anjeun kana papasten khairihi anu saena eta papasten wa syarrihi jeung awana itu papasten. Minallahi eta tetep ti Gusti Allah taala anu maha luhur Gusti Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lapad la ilaha illallah la ma'buda eta henteu aya anu diibadahan itu maujud bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab ilaihi marji wal ma'ab.